Ah dasar barudak mamajar maneh cenah teh cenah hayang nyen seblak yuk urang udunan atuh kapaksa ieu teh urang asakan heulanya karunya menang barudak arudunan urang asakan heula da ke geuningan cai urudan barudak mah lah aya nu 2000 12,5 pokona rupa-rupa geuningan tapi kenae lah anu teu udunan oge kenae waktuna ngadaang mah ngadaang pokona mah urang jieunkeun sing loba pokona mah nya tadi dia oge aku teh nuju mipitan si cabe jeung si cengek nya tah cengek ieu teh sok lada tapi mantep pokona mah jang seblak mah jadi seger pokona mata bawang bodosna ge teu hilap make bawang beureumna hiji tong loba-loba teuing da aku mah lamun bikin seblak teh tara loba teuing bawang beureumna nu bawang bodosna nu sok rada rea jeung cikur jeung cabe pokona mah nu loba mata beres perbumbuanana di menang disiksikan jeung dipesekan ayeuna bagian sampona nya nya ieu sawina urang siksikan heula beres sagala disiksikan tuluy we ku aku teh di kumaha heula tadi ge cikurna urang gasrok heula lantaran aya taneuhan ieu teh da nyaah tadi teh dipesekan oge lebar jadi ralemit jadi engke teh loba nu kapicir matak digasrokan heula we ku aku teh beres di karumahan sampona jeung samarana mah tuluy we di blender nah teh make muncang duka da abi mah lamun upami ngadamel seblak sok kieu we samarana teh tara make muncang tapi dijamin rasana mah sami nya nya endul beres di blender ayeuna mah urang asupkeun ieu katelna kana luhureun kompor tuluy urang cetrekeun teu hilap oge ye si minyakna urang asupkeun kana katel geus panas urang asupkeun samarana urang guar gaer guer ngalah teh tutung pan bisi tutung tadi dia teh loba teuing si samarana teh atuh 2 menit loba pisan tadi teh geuningan ngablender cabena teh matak diduakeun ku aku teh tadi ditenges ngagolak urang bere we kocok enog ieu teh make kocok enog da hiji tuluy diabuskeun oge ieu si sampona urang asupkeun nya teu hilap urang aduk-aduk heula teh tuluy kurupukna ge urang asupkeun tadi dia ge urang mah make kerupuk koneng da barudak teh meulina kerupuk koneng teu hilap oge ieu teh bumbuna nya ada penyedap uyah pecin gula pokona urang asupkeun tah engke teh urang rasa-rasa deui we engke mah di akhir mah sakirana kurang tamahan deui we kitu we abi mah tuluy we dibere tahu ieu teh ngarah rea tah terakhir we ku urang teh diberean mie ning tu urang bubukeun heula mie na ngarah naon ngarah kabagian ngarah teu pabeulit nya ai di teu dibubukeun mah pan sok jadi pararanyang jadi pabeulit anu kabagian anu henteu ieu teh si seblakna teh geus asak tuh tuluy we urang bawanya ka hareup ning itu ku teteh ge dipamawakeun si mangkokna jeung sendokna ning tu meuni resep recak ning tu ragem barudak teh Gusti bebenyit hungkul geuninganan ieu teh sabar barudak cekeng tengke ge bakal kabagian sarada ge kabagean lantaran ieu teh sakatel medag ning tu eta si eteh cekeng teh si bibi tah purang ngabagieun mah tadi dia teh keur ngarmam teuing tu araranteng aya kadaangan mah nya nya ieu teh ngan hanya karada jauh ngamerana lamun deukeut mah ieu teh resep da bari tu geuningan bari anu pokona gadah gini ka itu ka dieu we resep resep cenah maneh cenah asup kana kamera asup kana kamera jaba si jage mung cicing mung kos nu gede mawa wadah jeung sendok deudeuh jia padahal mah ieu teh lada jia ngan dibere tahu goreng tadi tu aku